dina tari persembahan Kendang Rampak Magelar. Ujang. Di jauh natos karena rumpul, doakan karena ratang. Syukur. Nya, kumaha Jang Edi. Keluarga anu bade ngabadikeun momen anu paling sae urupkeun dina waktu ieu mangga dihaturanan.
Mangga kasep gelis lalihan torsi gading gigilang kancana bagian hidup duaan kasepnya. Oh, nu gelis nu kasep racun. Ai, geningan hayang kibesan. Sok arerewas aki-aki teh baturkeun kahulang tapi ka asarek murag jantung. Haturan kibesan subanga linggih cing raos linggihna kibesan hapunten anu kasuhun sanes teu hayang nyukebakeun barudak teh sakieu kaayaanana geuningan aya paribasa kieu kibesan ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tasan kahayang mah cita-cita saluhureun gunung tapi dah sakia buktina dengan hampura kibesan sakali dia linggih cing raos kibesan. Hop hop gasbu kasep gelis hampura ti uas sabaraha kacanya. Uak sejak amin mundur amin mungkur ada bagian uak mah di tukang uak ayeuna mah jadi DPR DPD uak teh jadi DPD ayeuna mah Dewan Pimpinan Dapur tabatak uak mereka dapur ada bagian naga di tukang tadi om sakali deh hampura ti uas sapara kanca tangtoseur kakiranganananya hapunten anu kasut cagah dikantun ku uas bias mipit kanu boga mit menta kanu boga wana masing panjang duriatna walu ya salah wasna dikan cing aja dong karek okerek nyebutkeun di kantun kami teh sok atuh aki heula kalinya hari ulah di aduh cicing atuh nempoan naon bu sugane aya keneh aduh ampun si abu Allah deui ki euy di kantun mah buru atuh teh di kantun linggih pangresah hapunten anu kasuhun ti abdi sapara kanca tangtos seueur kakiranganana hapunten anu kasuhun mudah-mudahan pangresah sing sehat salawasna pangresah didoakeun cicing atuh Gusti hayu ki dikantun linggih pangresah mudah-mudahan sing sehat salaminanya pangresah dikantun Gusti doaku sok anu pada selfie hatur nuhun geulis da kieu boga incu teh soleha sing panjang jodona sing gede duriatna sing seueur rezekina sing seueur milikna sing sehat salaminanya ka dieu keun duit pakupulkeun di awewe
tok dikekewek wae. Da awewe nu sagala rupa barang beli rasiko mah. Kumaha awewe we. Kasep dikantun dinoakeun ku uanya. Sing panjang jodohna panjang durianta seueur rezekina kasep sing sehat salaminanya bager. Soleh Kadiekeun cici. Cici kumaha awewe sagala rupa oge. Lalaki mah tongnya nyaho. aduh ampun aing. Oh dikantun lagi solehah pisan mudah-mudahan rezeki anu dikakidulkeun kakalerkeun si kagetosan langkung ti kieu nya hatur nuhun pisan sing sehat salamina Aja dong, kadiekeun deui, gudukeun di banar, cici. aduh behak ku si abu aing ampun aing iya bu geus nyadiakeun 2 juta cenah kamari bebenya ka abah. Sugane atuh aya keur meuli sopaheun. Heeh, aya keur meuli bako sugan. Di kantun lagi pagersaha. Hapunten anu kasuhun, heuda sakit aya. Hampura sakit. Hapunten kasuhun. Sejamit modern amit pukul. Gusti anu agung ki. Aduh, Gusti. Aja dong, cici awewe mah. Dah, teu karasa ku batur. Kumaha we usaha mah. Sakan hasil Gusti nu agung aduh ngerakeun boga aki-aki teh tong ngerakeun kitu cici kumaha kami aduh cici kadiekeun cici di banar simpen cici lalaki mah darasi koma meuli sabun meuli uyah meuli tarasi meuli pena leuleunnan kumaha awewe cici aduh ampun geus tubogan iwa aduh ampun hapunten anu kasuhun mudah-mudahan rezeki anu dipasingkeun si kagetosan langkung ti kieu nya mudah-mudahan didoakeun sarayana ku uanya. Hapunten sakali di anu kasuhun mangga dikantun pangresa sing sarehat sadayana nya. Bu, agem kami bu. sok hayang diangkep cici di baku
Ngaturkeun wilujeng suping kangge ka para tamu rombongan ti keluarga